Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutujul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat. Eta sitatun aya genep. Antakuna ari anu kahijina eta yen kabuktian naon kulluha sakabehna Jumat eta pi wakti duhri dilaksanakeun dina waktu duhur. Wa antukoma jeung ari anu kaduana eta yen diadegkeun Jumat bihitotil baladi di tengah lembur. Wa antusola jeung ari anu katiluna eta yen dilaksanakeun salat Jumat jamaatan barina berjamaah. Wa ayakunu jeung ari anu kaopatna eta yen kabuktian ieu jamaah Jumat eta arba'ina aya 40 ihroron anu merdeka, dukuron lalaki, baligina anu geus baleg, mustaotina barina kaayaan imah-imah. Wa ala tasbiko jeung ari anu kalimana eta yen ulah miheulaan ha kana itu Jumat. Wala tuqorona jeung yen ulah ngabarengan ha kana itu Jumat naon Jumatun Jumat sejen fitil kalbaladi di eta lembur. Wa ayata kodama jeung ari anu kagenepna eta yen miheulaan ha kana ieu Jumat naon khutbatani khutbah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah dua eta homsatun aya 5. Hamdulillahi ari anu kahijina eta muji ka Allah bihima dina khutbah dua. Wa sholatu jeung ari anu kaduana eta maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihima dina khutbah dua. Wal wasiatu jeung ari anu katiluna eta wasiat bitaqwa ku taqwa bihima dina khutbah dua. Wa qiraatu ayatin jeung ari anu kaopatna eta maca saayat minal Qur'ani tina Qur'an
pi ihdahima dina salah sahijina khutbah dua. Wa du'a'u jeung ari anu kalimana eta maca doa lil mukminina pikeun pirang-pirang mukmin lalaki wal mukminati jeung pirang-pirang mukmin awewe bil akhirati dina khutbah anu akhir nyatana khutbah kadua. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutul khutbataini ari pirang-pirang syarat khutbah dua eta asarotun aya 10. At-taharatu ari anu kahijina eta kudu suci anil hadasaini tina hadas dua. Al asgharu tegesna hadas leutik wal akbaru jeung hadas gede. Wa taharatu jeung ari anu kaduana eta kudu suci anin najasati tina pirang-pirang najis pisaubi anu aya dina baju wal badani jeung dina badan wal makani jeung dina tempat. Wasatrul aurati jeung ari anu katiluna eta kudu nutupan aurat. Wal qiyamu jeung ari anu kaopatna eta kudu nangtung alal qadiri kajalma anu mampu. Wal julusu jeung ari anu kalimana eta kudu diuk bainahuma antara khutbah dua pauqatu maninati sholati bari saluhureun tumaninah dina salat. Wal mualatu jeung ari anu kagenepna eta kudu tuluy-tuluy bainahuma antara khutbah dua. Wal mualatu jeung ari anu katujuhna eta kudu tuluy-tuluy bainahuma antara khutbah dua wa baina sholati jeung antara salat. Wa antakuna jeung ari anu kadalapana eta yen kabuktian khutbah bil arabiyati ku bahasa Arab. Wa ayasma'a jeung ari anu kasalapana eta yen meredenge si jalma huma kana khutbah dua arba'ina kajamaah anu 40. Wa antakuna jeung ari anu kasapuluhna eta yen kabuktian naon kulluha sakabehna khutbah fi waqti duhri eta dina waktu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal aladi ari anu yaljamu misti lil mayiti eta tetep pikeun mayit. Arba'u hisolin eta aya 4 pirang-pirang tingkah. Gosluhu ari anu kahijina eta ngadusan mayit. Wa takfinuhu jeung ari anu kaduana eta mungkus mayit. Wa sholatu jeung salat alaihi kamayit. Wadapnuhu jeung ari anu kaopatna eta ngubur mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal
aqalul gusli ari pangsa eutikna ngadusan nyiraman ngamandian takmimu badanihi eta ngawalatraan sakabeh badana mayit bil ma'i ku cai wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana ngadusan mayit eta ayag sila yen ngumbah si jalma sauataihi kana dua gogoreng nasi jalma wa ayuzila jeung yen ngaleungitkeun si jalma al qadro kana kokotor min anpihi tina irungna si mayit wa ayudia jeung yen ngawuduan si jalma hu ka mayit wa ayad luka jeung yen ngagosokan si jalma badanahu kana badana mayit bisidrin ku kai sidir wa ayusiba jeung ngocorkeun si jalma almaa kana cai alaihi ka mayit salasan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul kapni ari pangsa eutikna mungkus. Saubun eta baju ya umu anu nutupan ieu saubhu ka mayit wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana mungkus mayit li rajulin eta tetep pikeun mayit lalaki salasulapa ipa ari 3 pirang-pirang lapis kain walil mar'ati jeung eta tetep pikeun mayit istri komisun ari aya baju kurung wa humarun jeung aya kerudung wa izarun jeung aya sinjang walifafatani jeung ditambah 2 lapis kain. Paslun ari eta hiji pasal arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah eta sab'atun ayat 7 al awalu ari anu kahijina eta aniyatun niat asani ari anu kaduana eta arba'u takbiratin 4 takbiran asali suari anu katiluna eta alqiyamu nangtung alal qadiri kajalma anu mampu arabiu ari anu kaopatna eta qiraatul fatihati maca surah Fatihah al-khamisu ari anu kalimana eta as-sholatu maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati sabada takbir kadua asadisu ari anu kagenepna eta adu'au maca doa lil mayiti pikeun mayit ba'da salisati sabada takbir anu katilu asabiu ari anu ka-7na eta assalamu maca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal aqalu dapni ari pangsa eutikna ngubur eta hufratun sakedukan taktumu anu nyumputkeun ieu hufrah
raihatahu kana ambeuna itu mayit, wa tahrisuhu jeung ngajaga ieu hubrahu ka itu mayit minasibai dina satogalak, wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu dapnu ngubur mayit eta qomatun saukuran satangtung wa bastotun jeung sabeber leungeun, wa yudi ajeng nyimpen si jalma khodahu kana pipina mayit ala turobi nempel kana taneuh, wa yajibu jeung wajib naon taujihuhu madepkeunana mayit ilal kiblati ka kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yun basu dikeduk naon al mayitu mayit li arba'i hisolin karena opat pirang-pirang tingkah, lil gusli ari anu kahijina eta pikeun diadusan di dalam yata goyar di mana can barobah itu mayit, wali taujihihi jeung karena pikeun dipadepkeun ka kiblat, dipadepkeunana mayit ilal kiblati ka kiblat, walil mali jeung ari anu katiluna eta karena aya harta idda dupina di mana dikubur mayit ma'ahu sartana itu mal, walil mar'ati jeung ari anu kaopatna eta karena awewe idda dupina di mana dikubur naon janinuha bayina janina itu mar'ah ma'aha sartana itu mar'ah, wa amkanat jeung kongang naon hayatuhu hirupna itu janin. Paslun ari eta hiji pasal al isti'anatu ari pirang-pirang nulungan eta arba'u hisolin aya opat pirang-pirang tingkah, mubahun ari anu kahijina eta nulungan anu hukumna mubah, wa khilaful aula jeung ari anu kaduana eta nulungan nu hukumna khilaful aula, wa makruhatun jeung ari anu katiluna eta nulungan anu hukumna makruh, wa wajibatun jeung ari anu kaopatna eta nulungan anu hukumna wajib. Pal mubahatu maka ari nulungan anu hukumna mubah hiya ari ieu mubah eta takribul ma'i ngadeukeutkeunana cai, wa hilaful aula jeung ari nulungan anu hukumna hilaful aula hiya eta ari itu hilaful aula eta sobul ma'i ngocorkeunana cai ala nahwil mutawadi kana saumpama jalma anu keur wudu, wal makruhatu jeung ari nulungan anu hukumna makruh hiya eta ari ieu makruhah liman pikeun jalma yagsilu anu ngumbah si jalma a'doahu kana anggahotana itu mutawadi, wal wajibatu jeung ari nulungan anu hukumna wajib hiya eta ari itu wajibah eta lil maridi nulungan karena gering ingdal ajzi dina nalika apes, wallahu a'lam bissawab.